eta teh tadi syaki nyana teh munajat ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hayang kapanggih jeung setan coba Gusti setan teh musuh Gusti tapi abdi can pernah neuleuh ka setan abdi benci ka setan sakumaha dikutukna setan ku Gusti tapi abdi can pernah neuleuh pangbuktikan coba setan lantaran wali tuh dijabah ku Gusti Allah. Hei akik mana lempang pengkolan aya tangkal kayu gede beringin moal salata idinya aya langsung nyana lempang bener aya kagetnya lagi ya si setan tak lain lantaran ieu bungkeleukna kasep setan teh kasep make jas biasa ya Allah make jas biasa kasep ih cek dari depan setan teh dina benak hatinya na jore setan teh dina benak hatinya na tapi kasieun tapi bekase ganteng setan ya Allah ya Rabbi pan aya setan make jas makan pohara ya Allah ya Rabbi kadang make BHS Assalamualaikum jak sakik tengah jawab kagetnya ada ge horeng teu kudu disalaman ya setan mana keur naon di istirahat ceuk lah manja setan istirahat lain maka jeung istirahat segala emang kunaon gitu itu kunaon teu diganggu mana itu ente kunaon cek lain atuh pan atuh keke kumaha nya lamun teu diganggu mangke nya bisa ibadah teu kudu diganggu nya geus leuwih parah tibatan kula cek nya si Aki ke seuri bae masyaallah geus tah geus kapanggih jeung setan banyak ngobrol deui kapanggih deui menang saminggu kapanggih deui setan sia itu kunaon atuh teu ganggu itu tuh itu teu diganggu kiai itu ganggu atuh Gus ya anu kamari mah teu kudu diganggu lantaran parah teu kudu diganggu ge tah mah geus mubrus ari ieu mah kiai ieu kula ngaganggu terus bae beurang jeung peuting hese nya nama karena Allah bae datang ka kula mun ngadeukeutan nya panas manda kula geus selesai jasa geus lah mending istirahat bae ngomong ngaganggu istirahat ge kula keur mikiran bae bakal dipanggil ku bos ieu waduh ku komandan ge kumaha kula laporanana tah jadi setan aya nu teu ngaganggu lantaran geus dileupaskeun ku nyana lantaran teu kudu diganggu cek nyana aya anu nyana ge hese geus bedang saminggu deui aya warga datang ka nyana Waalaikum ka Kiai Akik Waalaikumsalam kula teh Kiai tadina kula muryangan bae ka hiji nomor kadua kula teh dagang amruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ke setan teu kira-kira teh nazar nya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah na ieu nazar kula sah tah henteu saya boga masalah kos kitu cek Kiai teh urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa urusan sah jeung teu sah mah gampang jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah nazar mah nazar teu bisa ngarobah bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil cak Kangjeng Nabi aya sedekah kudu nazar eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna geus gampang teh mah urusanana ngan ieu mah sakieu doang lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa maka laksanakeun tah kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu nazar sedekah ka setan heueuh nya sakira teh makana lah aing munajat deui ka Allah nya saya akik teh ya Allah ya Rabbi
ayam murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Hei setan, kula ieu boga pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek geuna atuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek geuna. Bener. Saha anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula. Loba tah anak setan. Geus kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu mah ngaraji kabeh. Bantu. Campur main gaples etik. Badadi di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus baekeun ka dinya geus. Tep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takaran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang pandeurina, kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pasantren, kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Besi bae ke di imah urang anak urang teu puasa goblok si anak setan sia. Anak dasari bae atuh bapak geus setan burung. Ajeuna mah anak dasari bapak geus seuri. Ajeuna mah dirangkul urang pasetan-setan bae yuk cek. Masya Allah ngaku jaga setan teh ngaku ka anak-anakna etan tadi. Ya Allah ya Rabb. Tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus nyaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha nya mah tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun ya henteu cek aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun henteu tuh jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun, Sabirun, Tawimun. Tah tepan ti Kangjeng Nabi tah anak-anak setan. Teh nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae. Geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae. Datang deui ka Abah. Cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun kalau kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae kanu kolot
ngomong kanu kolot ngomong kanu ngora ngomong kanu kolot bacakan dasimun si berkeun kanu kolot lamun gerak paeh-paehnya lamun hirup cager eta dasimun setan dasim eta geus bari mah lamun anu kolot dasim sia